Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Hanum Salsabila ti kelas 10 IPA 7. Abdi bade ngawawancara mamah abdi. Abdi bade ngawawancara mamah abdi ngenaan virus corona. Sakumaha bahayana virus corona? Virus corona virus anu teu acan aya obatna. Terus virus eta teh ngajalarna kana alat pernapasan. Jadi bahaya pisan kanggo anu kapapar margi lebet kana paru-paru. Naon wae nu bisa dilakukan sangkan bisa ngabantu nyetop penyebaran virus corona? Ayeuna mah ku pemerintah teh titah cicing di imah lantaran bisa mengurangi siklus pemaparanna. Naon wae efek urang ngajalankeun isolasi diri di imah teh? Ya efekna mah kasadayana ge kena efek. Murangkali teu tiasa sakola, anu damel di bumikeun, damelna di bumi, sadayana teh kena efek. Margi jadi karena perubahan ekonomi pasti kahambat kasadayana. Ayeuna teh kan masih keneh loba masyarakat nu teu merdulikeun kana bahayana virus corona. Kumaha tanggapanna? Ya berarti pemerintah harus kerja keras lagi biar warganya, biar masyarakatnya bisa paham, sosialisasinya lebih gencar lagi. Itu yang harus ku pemerintah dilakukan. Lage segala aktivitas kudu di imah. Kumaha menurut mamah? Ya aktivitas emang harus di rumah selama virus corona masih berkembang. Ya itu mah balik lagi ke jalmana. Ya harus dilakukan karena emang wabah ini adalah seluruh dunia. Salila isolasi ieu teh aya mangpaatna teu? Ya manfaat pasti aya. Jadi penyebaran tidak terlalu banyak. Penyebarannya bisa diberhentikan dengan diam di rumah. Sakitu nu bisa diwawancarakeun sareng mama. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.